dana lisan satya rek babarengan harepan ngayunkeun kami gamalang rek nitip bintang laksana yang di kabelan telaan sanajan maksa nyerang kedalan lisan satya rek kabarengan tapi kiwari dan kuring anu ngageri juang ciangan sorangan lokewa hatela lebah numi asih dipeperi numi tine ditinggal aku jalir janji ku harian geus lawan carita urang duaan anu mungkeun nitipkeun asih kamelang telaan sanajan maksa nyerang kedalan lisan satya rek babarengan tapi kiwari ngan kuring anu ngageri juang ciangan sorangan lokewa hatela luar numi asih dipeperi numi tine ditinggalku aku jalir janji ku harian Iya, judul lagu hiji Catetan. geus lawas Mohon. carita urang duaan laras pisan anu munggaran hiji catetan. Nah, gitu. hatur nuhun Teteh hatur nuhun teteh. Sami-sami. Hatur nuhun. Mangga. mohon Ah. Iya, namanya teh parantos kasanggakeun teh Wida Lida teh Lida dina judul lagu hiji catetan. Ayeuna urang kana kintun lagu. Kintun lagu sok kintun lagu bade kintun kasaha kintunan kadi sok itu HP tuh mikna sana kintun salah sok
kintun salam. Kintun salam kanggo ka wargi peusar sadayana sapesar, kanggo Bapak Alil. Pak Alil. Kanggo Wailah. Wailah. Kanggo Irfan Moka sareng Ibu Ketu Botram. Alah, Irfan Maulana Botram. Tentin baso tong hilapnya. Tentin alhamdulillah abdi ditaro saya. Tenti mana? Angkat ke mana? Nuhun Tentin. Hatur nuhunnya. Kan? Cekapku ditaro oge. Hatur nuhun Tentin. Atos? Atos. Moal kasaca deui? Atos we sadayana kanggo. Tidak. Anu utamina ngahaturkeun nuhun ka BPP Ayang Beb. Anu Benar selalu Mas Satya, benar Satya. Anu selalu mendukung. Oh, selalu mendukung, Nuhun. benar. Atu anu kaduana kanggo Buket Agnia. Agnia, Agnia. putra tetenya. Nuhun. Aduh, eta teh nu kadua nu kahiji. Anu kahiji. Pang ageungna. Nuhun. Agnia teh. Agnia. Luar biasa Agnianya, aduh. Amin, amin. Nuhun Agnia. Nuhun. Terus kanggo grup Besti. Besti. Grup Balad SD. Geula. Intan Aksesoris. Intan aksesoris. Sareng kanggo urang leles saleles tadi wilayah. Leles ti non ti handap teh marga cinta katongo. Nuhun. RT 3 Iya. besar sapesar bila aya nu sisirikan ye sadaya nu dikumkeun. Iya nuhun. Ayo Maiin. Kintunan kanggo ka ibu-ibu kader sadayana sa desa Bagina. Ya iya nu kos ka lain kos ka doger mo tung. Lamun dangdut ieu mah tung. Emangna naon? Kintunan kanggo ka kader Posyandu sa Posyandu desa Bagina ka Ipan Mokas ka Firman kintunana sing Ageng Rijira. Siap. Warkop tanpa nama. Iya Bu Haji. Anu kintunan anu kahiji yang pertama dan yang utama. Yang utama jelas yang utama dulu. Yang pertama dan yang utama. Siapakah gerangan? Pun lanceuk anu sok ngarojong pisan. Aduh, Pak Haji hatur nuhun. Pak Haji mah cana naon? Latihan cana naon? Geus golosor. Pak Haji engkel mah ulah eta isin. Tong kikituan teuing. Ieu mah geus puguh Bu Haji, ieu Pak Haji na oge mah nih. Nuhun, Pak Haji nuhun. Terus ya kanggo kapun anak ya nu nuju dirawat era di IGD. Aduh hapunten ieu mama gitu teh. Mudah-mudahan Dede sing enggal damang. Amin. Pidoana ti sadayana. Amin. Oge teu hilap ka warga PGRI Sasumedang Selatan oge Kapupuhu SDN Sukasirna 1 dan 2 oge karekan-rekan wilujeng laleson wilujeng nonton. Ya, Ibu SD Sukarsirna. Ari dia SD Sukarsirna anu nyalung teh Ibu hungkul apa nya? Nyamun. Hebat luar biasa. Guru teh mah. Sanes ku kitu panginten aya anu resep kana senda teh Iya. anu biasa wae aya anu resepna kana dangdut gitu. Keun bae. Tapi urang mah perlu ngamumule kesenian urang rek usaha di dieu nya. Ari pribados mah pami ngadangu lagu Sunda teh duh asa sok nyerep eta teh kadang-kadang gitu. Gitu. Oh gitu. Jangan terbawa naon atunya dina kanu hati yang paling dalam. Hati yang mendalam. Soak sih Maida. Soak hati yang mendalam gitu Pak Haji. Aduh. Ya hatur nuhun. Ibu hatur nuhun. Itu Kak. Hiji deui cobi. Ka Teh Tatat anu nuju nongton sareng mugia anjeunna sing disehatkeun sareng si abehnya nuju nongton cenah nongkrong Teh Tatat di mana? Di Padasuka. Di Padasuka Teh Tatat. Padasuka Teh Tatat. Ya iya. Bu Ani di Marga Cinta. Bu Ani di Marga Cinta. Oge sadayana SD Sukasirna. Tah Kang Ana di mana? Ubuh ujang atuh abdi ge bade kintun anu kedah ka wargi-wargi abdi sadayana kumbe anu nuju Maranco ya. Oke kapun anak ka Janglani ieu sareng anu di Cibeureuh ka Om Jack jeung. Mudah-mudahan yang nuju Manco sing
Reres mancon aja ningali dina SMTV Eces pisan teh nya. Ya, abdi nek nyuntun. Haturan ka Bapak Camat, mantan camat Pamulihan Bapak Ade Rohana selaku naonnya pembina paguyuban Calung, penggagas Calung Pak Ade Rohana wilujeng wengi. Taya ibu-ibu Pak Ade. Ayeuna mah tos pangsiun Pak Camatna luar biasa. Wah Pak Ade Rohana anu nyiptakeun lagu Gunung Lingga. Luar biasa gagah atuh wah. Mohon Pak Ade wilujeng wengi wilujeng nonton atuh ka urang Majalengka saha eta Odi Kang Odi mun wilujeng nonton teu hilap ka urang Jatinunggal Bapak Juyaman teu hilap ka urang Cirengkrang Padadang sing engada mah nya. Hen? Ka Ujang Karma. Wah. Ujang Karma. Ya. Yo. Tah, mohon si enga damangnya si enga damang anu nuju karirang sehat. Pamirsa, rupina waktos parantos teu non teu nyekapan deui nya, waktos asa non asa cikene urangnya, asa cikene. Tah, rupina sakitu wae kapihatur ti Calung SMTV anu dihibur ku Calung Bringkati Desa Baginda. Rupina sakitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu nu pamungkas Dayeuh Luhur. Pasir nulung kawing longkewang ningali jungkrang hawa seger tiis nyecep dapuguh di luhur gunung tanjakan geus kakoncara ke semua pohon walias narajang alas ganeas nu mika welas dayeuh luhur inting jajaman kapungkur gesan ulun nungka masur dayeuh luhur aya cai kahuripan cai naga dijayaan cai naga dijayaan tempat nani iskeun diri nyirnakeun raga salira hirup jeung huripna jalma angin Gusti anu boga mipir pasir nulung kawing longkewang ningali
dapu di luhur gunung tanjakan geus kakoncara pengkolan geus moal pohon palias narajang alas ganeas mika welas daya ditinggal zaman kapungkur ingkang Prabu gesan ulun